Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Zipa Prilia Rahmanti kelas 10 MP hiji. Jadi abdi bakal nyaritakeun deui carita babar anu judulna Sumur Bandung Sumur Karahayuan. Sumur Bandung mere karahayuan karahayat Bandung. Sumur Bandung mere karahayuan kadaya Bandung. Sumur Bandung rahayuning daya Bandung. Bandung 25 Mei 1811 Raden Adipati Wiranatakusuma II. Kawasna teloba anu apal kana tulisan di luhur eta tulisan teh prasasti nu jadi titi mangsa ayana Sumur Bandung. Dina eta prasasti jelas pisan ditulis Sumur Bandung mere karahayuan karahayat Bandung. Sumur Bandung teh mangrupa cikal bakal lahir jeung ngadegna kota Bandung nepi ka ayeuna. Hanjakalna ayana Sumur Bandung teh teloba dipikan nyaho boh ku urang Bandungna sorangan boh ku urang ti luar Bandung. Padahal lamun ditilik tina sajarahna Sumur Bandung teh paranahna di puseur kota Bandung. Sumur Bandung dijieun ku Adipati Wiranatakusuma II dina tanggal 25 Mei 1811. Teu jauh ti tempat eta diwangun oge Masjid Agung, pendopo bupati, jeung alun-alun. Kiwari, Sumur Bandung teh paranahna ditukangeun kantor PLN cabang Jabar Banten, Jalan Cikapundung Timur Bandung atawa kurang leuwih 100 meter wetanan alun-alun Bandung, tur pagedeng-gedeng jeung Jalan Asia Afrika Bandung. Paranahna memang rada nyingkur lantaran kahalangan ku gedong PLN, padahal mun geus dijuk-juk mah Sumur Bandung teh ayana di wewengkon bagian tukangan gedong PLN. Pangkus Kusnadi anu nyesepuhan dina Sumur Bandung waktu jumeneng kene dina tahun 2005 kungsi nyaritakeun sajarahna. Cenah ge kieu cek ujaring carita Sumur Bandung teh didamel ku Bupati Bandung kadua Raden Adipati Wiranatakusuma II harita samulina ti Subang kairing ku para pagawa Raden Adipati Wiranatakusuma II resdi hiji leuweung anu dipimaksud leuweung dina ieu tulisan nyaeta anu ayeuna jadi Sumur Bandung teh. Bakat kunahna kawuhutos jeung ti tempat anu tebih Raden Adipati Wiranatakusuma II ngarandakeun salirana kahiji tangkal gede. Teteukeun nu dicandakna ditancepkeunna kana taneuh. Lajeng anjeunna mah kulem ditungguan ku para panggawa satyana. Kira-kira menang sapanyepahan Raden Adipati Wiranatakusuma II ugay ngadeg teras nyabut tetekanna. Barang tetekan dicabut tina urat tetekan teang ngaburial cai. Cek ujaring carita salah saurang panggawa tumanya gamparan geuning tina tilas tetekan teh kaluar cai dupi eta cai naon nya eta cai Sumur Bandung. Cai nu isuk jadi geuning getol bakal jadi kahuripan jeung karahayuan urang Bandung walau Raden Adipati Wiranatakusuma II. Satuluyna cenah ku kasakten Raden Adipati Wiranatakusuma nu jelas henteu samanda dina waktu sapeuting urit tetekeun teh dijadikeun sumur. Teu aya anu apal kalayan pasti sabaraha jerona Sumur Bandung teh ngan anu geus pasti kabeh kaaheungan Sumur Bandung teh ti baheula nepi ka ayeuna caina teu kungsi saat jeung teu kapangaruhan ku cai solokan Cikapundung nu aya wetanan kawates ku tembok gedong PLN. Cai Sumur Bandung tamembreng herang lian ti eta nimba cai ti Sumur Bandung teu bisa sagawayah kudu tertib jeung ditimbak ku jalma nu dipercaya ku sesepuh. Harita Pangkus Kusnadi teh atawa jalma nu geus biasa timbana ember leutik disambung ku tali rapian nu panjangna kurang leuwih 1,5 meter. Aya tata cara nu kudu dilaksanakeun keur sing saha wae anu rek datang ke Sumur Bandung. Awak kudu dina kaayaan bebersih atawa boga wudu. Kerjaman almarhum Pangkus Kusnadi mah mun aya tamu nu ngahajak ka Sumur Bandung tur can katingali ka cai sok diparentah kudu wudu heula. Kaharti ari kituna mah lantaran masyarakat anu datang ka Sumur Bandung biasana sok ngadua. Jadi pantes mun urang kudu boga wudu oge. Lian ti eta salila aya di Sumur Bandung teu meunang heheotan ribut jeung teu meunang suaban. Mun eta dirempak cenah tinggal ngadagoan akibatna. Kiwari Sumur Bandung teh geus kaasup situs nu aya di kota Bandung, tangtu we kudu dipiara, dimumuleun tur wanohkeun ka balarea. Ieu hal luyu jeung peraturan Daerah Perda Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 ngeunaan nilai sejarah
kepurbakalaan, tapi kumaha buktina? Teu kabeh urang Bandung apal lamun di sabeudaranna Gedung PLN deket alun-alun Bandung aya situs ngandung sajen sejarah Bandung. Malah duka kumaha nasibna mun sumur Bandung aya saluareun gedung PLN jeung teu diurus pagawe kantor PLN, boa-boa bakal jadi situs nu taya ajenna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.